Gegeroh di Tampian Batur. Saya teh sekitaran jam 6:30 isuk-isuknya guys. Si aku terek gegero soalna lamun di kamar mandi teh sok hareurin dulik dek jadina miluan di Tampian Batur. Kabeneran oge Tampian teh kosong nya geus we si aku teh garcep gegero. Soalna lamun pabeberang teh erek ka imah mama can beres urusan anu di Cikadu jadina teh can jongjon nya guys. Kabenerna mah gerohaneuna teh teu loba ngan saeutik. Ari teu digerohan lamun geus balik di Cikadu teh sok hayang ngagoler jadina teh gerohan we heula isuk-isuk ameh jongjon. Kapan balik di Cikadu teh kari masak jang dahar sore. Bakuna nya guys ari cicing di lemur mah usum hujan hayang nate ngagayem wae. Sariring-riring nate barang asakan we jeung barang gayem. Asa henteu wareg-wareg dibere usum hujan mah hoyam deui erek barang gawe teh. Itu we ari cicing di lemur mah nya guys. Pangadulan hungkul. Kadang-kadang sok hayang lila teh lamun cicing di lemur teh, tapi lamun teu gawe mah nya moal boga duit. Takan mun cicing di lemur mah kudu loba duit heula sagepok karasa nya guys. Jadina lamun loba duit mah pagaweana hardolin dahar modal ulin. Ta teu karasa si gerohana oge enggeus beres. Tong poho di Banyuran deui entong jorok ka Lamun. Miluan di Cai Batur. Tong boroning di Cai Batur. Di imah sorangan oge kudu bararesi ngameh raresi. Sekian dulu video hari ini dari saya. See you next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.